Bantuan atau mengaju? Karena serta aing. Hayo itu. Cek urang ge soyok banyak. Soalnya mah manehna kalah laki. Cai oge. Oke didinya mana mengalangan wae tidak. Sebelah mananya euy? Naik naon dan aku kudu tetekan kira ka? Itu Ima Siwati itu sebelah mana sih, Dang? Wati saasi. Cicing sama mah nyaho lah. Oh, si Wati lemur si ojak itu. Itu. Sebelah mananya euy? Damu mana nyaho teh? Eta hanapeun tower cenah. Tower mana? Tuh. Tuh. Meureun. Itu tajuk. Oh, hanapeun masjid itu lain. Tuh nu suhunana runtuh meureun. Oh, lain. Paling ke belah dieuna tah. Suhun sampeurkeun atuh. Sampurkeun mana nih apal meureun bodak si ojak kumaha? Make kudu sieun. Lain sieun urang mah bari toge gara-gara layangan kitu ribut hoream urang mah. Nya moal enak mah hayu dibaturan ku arurang. Hayu lah. Heeh sok. Janteur, Wani hayu. Rek naon kita kasih Wati. Cicing manehna. Can dewasa maneh mah can apa cicing mah. Apel. Paki. Cicing naon maneh mah lah budak anyar mah kudu nyaho. Ieu baru santuy lain. Yo di udah si Ajung. Ayo itu. Emang Ajung. Mang Ajung. Maju ai ka babawa deui ieu mah. Buru kade. Mana dia dah? Emang Ajung nurutan wae. Sampai nurutun gandeng. Tah itu nyata ieu. Barudak si Wati teh barudak baturanana. Si komunikasi maronyet kieu. Mana babawa budak teh pada gong. Ajung. Udah gua Ajung. Tuh repe Mang Ajung. Enggak ngangan tuh repe. Geningan sia tangkurak bebal sia kunyuk. Sing horeng tadi daluhur tadi teh meureun sia. Bagong teh. Naon mang lain bagong urang mah manuk. Urang kupu-kupu. Teuing urang mah simet. Urang mah monyet. Nan urang monyet mah. Mana mah da mawe tah, daki monyet, tah daki urang. Oh, da kintuy. Oh, atuh. Sia goblok. Palasana aing nek dibobodok ku sia itu aing budak. Turun sia bebal, turun. Mana teh bisa Mang? Teu bisa mang hese. Tangkurak sia aing naik belul turun teu belul. Bantuan atuh. Turun. Ayo naon teh mang? Enggak sih bola tambah bacot. Turun. Gara-gara marane. Oh, aing jadi kata buah. Mana turun Mang? Bantuan akon. Akon sia kunyuk buruk. Santai. Bantuan atau mengaju? Masa atuh. Yo ya. Di mana ka dieu aing jadi beunang. Ieu lembur urang. Kumaha Bang? Bisa. Awas kayak tah. Jauh-jauh umur mana di itu ka dieu. Cuman aneh mah masalah. Udah citukung dia. Batusan. Gua omongan dua sia kenalan nih. Batuan mang hese. Buru. Hiji babal hiji atuh. Hiji. Nuhun mang nya. Sami. Kunyuk. Mang kumaha urang mang? Si Dadang di piluan. Arul Mang. Sedang. Siap barul nih. Dang buru dah. Ya, tangkurak aja. Buru ya tangkurak aing. Buru semuanya dia. Tuh buru. Ayo siap. Bawan, kunyuk buru. Nah tuh mang Ajung. Kita manjut tahun sia. Buru. Buru. Aduh, tangkurak bedak kunyuk. Mang asuh tuh. Udah sepai. Kunyuk sia. Asa teh kapok-kapok, Bang. Omongan namanya di budak teh. Oh eta.
Oh, iya mau senal aing teh. Ah, Bikin pamanan ku sia nya. itu ngan kieu omong ieu mah. Lah, indah tuh mah. Oh, Mana nyai orang ini mah. lain. Kamu kan Aisyah. Kunaon ari sia Ajum? Pot kamatu ai sia rekan barudak teh. Ah, Tena naon emang ngawarah mo. Kuman. Kunaon kitu barudak teh? Eta panya teh, sendal aing dipake bahan ku si Owan. Sendal aing leungit. Ah piraku we barudak mah moal mungkin. Oh, itu mungkin. Budak pada nagong gitu. Emang leungit di mana? Di saung. Di saung. Heeh. Oh jangan satu tiulanya Jum nya. Ke. Ya sendal aing eta. Ayo tiulanya. Sawau bah. Wih. Gara-gara marane sih. Naon ah. Urang itu nyana naon. Lu hidup muda. Kira aku tuh ujuk-ujuk. Bener kau etak tuh bapak mobilan akhirnya. Make naik sih. Marane tah. Rek make naik kadinya di. Nyata apal adi dinya. Tah. Sing mana? Sing yuk. Mana yo pamongan yo. Kunaon teh? kunaon mah? Tah gara-gara si iya bener dah. Siap gara-gara marane. Sudah mau aing. Iya salah tah kasih iya maksudna teh. Mana teh? Nyala Nyala-nyala. Jelas urang. Sendal dinya naik. Itu nempel asa. Jadi wae urang kasasalah lah. Pada naon teh Mang Ajum ke piraku teh ujug-ujug. Wah, sendal. Nyalakeun sendal Mang Ajum. Da tah salah ada sendal Mang Ajum. Santu nyauna naon aing mah gitu. Nyata nya aya di dinya. Tidak meren Saya sendal. Pernah main di dari. Ah, jak ieu na jak. Kalau kapok pisan maneh. Naon maneh? Rek main di dia. Dari mana dangukeun sojak ieu teh inget maneh. Ieu masih perbatasan. Perbatasan ge imah lembur urang. Tunggal gitu lembur maneh mah. Kumaha lembur urang kumaha? Masih kana perbatasan tuh, Jak. Rek naon sih ka dari ya? Tah gara-gara barudak maneh tah. Aing mah kalap tah barudak tah. Oh, tah diudag Mang Ajum tah, belum Ajum. Maneh deh, keram beli itu. Anjing di dia mau anjing di dia. Abakan wae. Sia teh eta teh nyantai pisan. Maneh enak kumaha ieu sok. Naon? Maneh emosi wae sih tibareto. Nyakeun bae da maneh mimitina. Mau maneh mitin. Basa eta sok. Sok ayeuna maneh enak kumaha. Enak kumaha cenah? Sisi damai atuh damai tempat aya ieu aya teh urang teh. Geus ayeuna Gede atuh maneh. Lu ka era. Geus ayeuna mah kieu we Jak. Rek nepi ira urang kieu we ha. Urang teh tetanggaan lembur teh. Ya sok maneh enak kumaha ayeuna. Sisi damai itu damai. Bener. Yang sok urang yang damai. Geus. Ka dieu teh silaturahmi damai. Yang sok damai. Bener nya? Sok. Udah sampuranya. Tah maneh damo hampura urang. Geus. Geus dariuk. Dia tah kieu kan gara-gara si eta tadi maju gara-gara si ieu da soalna. Kieu kan geus. Nunggus manggeus we. Kan ngeunah kieu geus damai kieu mah. Jadi kala. Sabenerna maneh teh di lembur ieu rek naon? Tah, kabeneran Jak. Eta euy, Imah Siwati teh sebelah mana sih? Salah nanya. Seru aja ngapain mau? Maneh nyaho teu? Hah? Maneh nyaho teu? Si Wati teh kaboga urang. Mau ka paur maneh mah. Karek ngajakan damai geus ngajakan ribut wae. Sia naon sih? Naon urusanna jeung maneh? Si Wati teh kaboga urang. Sok ayeuna mah datang-datang. Tanyakeun barudaknya yok. Tuh. Gitu. Nyawana? Nan si Wati mah kaboga urang da. Maneh mah Wan. Karena maneh dagoan di dieu. Jeh. Masa ieu maksudna teh pig deh. Deh, minta jak. Ya maksudna teh. Dagoan maneh teu kemana-mana. Urang ngaberesin lagi si Wawan. Ya, kaboga saha? Lain kitu lain Wawan. Lain. Sok. Apal Imah Siwati teu? Imah Siwati? Di deket Imah Sintuy. Deket Imah Sintuy. Pan Siwati dulurna. Oh, dulur Sintuy. Heeh. Nuhun yok. Rambut Siwati. Kaboga urang. Nah, gitu. Teruskeun ieu we. Nah, geus piduiteun pokona mah. Piduiteun naon ieu teh?
Imah si Wati yang apa Ambu? Mana nyawa gitu? Aman. Benar. Oh nggak nyawa mana? Yuk, ayo. Jak. Jak. Mana yuk ke Siwati kawan. Gila. Mana sih? TKI mah, mul. Mah, kayak bahan. Firasat mah mau diajakan ulin. Perasaan teh enak euy. Syukur nganter hungkul. Aku ngan si Dana. Nah, ada masih wati mau motor dia. Soalnya ieu mah acara ieu, mul. Cara naon? Acara reuni sekolah mana ieu mah. Reuni HT lah. Terus urang kumaha? Ya, urang mah aya bahan kur nganter hungkul ka di panenkeun imahna. Oh gitu tuh. Heeh. Urang teh hayang milu, hayang milu. Heueuh nya. Oh, bejakeun ojak ah. Ieu teh rencana sakola Neneng Watinya. Nuhun Ibu, leres. Da asa kenalnya. Ieu teh Dana putrana Cikokon. Ah, mun leres pisan Ibu. Oh, neme pisan. Ibu ti ditu ti bumi ti Citukung. Oh, sae tuh. Kaleresan. Bade aya naonnya? Nah, Bu, kaleresan abi teh bade ngajak Wati ngaliwat Ibu sareng barudak. Oh, sareng saha wae. Seueuran Ibu. Aya rencangan istrina teh? Nah, di ditu tos ngarempel sadaya janten kantun Wati gitu. Oh, nya. Neng Wati mah da tara angkatan. Paling ameng ge sareng Neng Emar. Oh, mohon. Janten kumaha Ibu sawios? Nya mangga, tapi uhina tong santen teh nya. Oh, mohon. Neng Wati mah pan sok naos. Oh, mohon. Ayo. Nya sok atuh, Neng. Ya. Neng Wati angkatnya. Nya. Mohon. Ibu, hatur nuhun Ibu ya. Nya mangga. Mangga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu mah rasaan gitu, pada mau diajak sok ya. Diajak, sudah diajak. Tuh, ngali. Udah tahu ini. Gelingan. Ayo, makan. Ulin. Kemana? Ulin kan? Kemana? Ulin lah. Ulin naon? Ini mah kan acara sekolahan Wati. Urang kan alumni, marane mah lain. Bener teh? Bener teh? Nyewa motor. Dana. Nyewa motor. Terus tungguan we di imah. Ayo, terus Wati. Cih. Ya. Oke, doakeun ya. Ini lo orang. Di imah we tungguan mana. Ngatikeun we teh. Ayo, Neng. Hati-hati, Neng. Aduh. Kan mogok dah, kan kita ajak dah. Dan Neng. Ya, balik mogok. Habis, Neng. Makanya. Assalamualaikum. Salam. Oh, bener ya ngaporong teh. Halus ya. Halus. Dulu eta. Loba-loba teh bajuna dina karanjang. Wah, ada asup-asupkeun teh dibeli. Yang arek atuh, yang semoga duit dibeli. Eta teh karanjang peran dibalanja, lain wadah runtah. Heuh atuh arek tenang. Itu dibeli. Bener ya. Bener. Nah, kita ada halus. Anu tos kalebetkeun acik nekana karanyang, tong hilap di pesernya. Hayu burukeun di peser, tong disimpen hungkul. Beli sih ha. Asupun ke Karajang teh jang balanja, lain jang wadah runtah. Beli sih teh Semar. Oh, Diwati. Iya, apa atas peser? Tuh, nu can peser mah tuh. Eta. Oh. Oh, nian atunya si Dana ka ieu si Wati. Kumanya. Ayo urang ge. Ada gua si ojak nyelila biasa nambah sok 78. Nama kot berang-berang teuing. Urang hayang buru-buru kaburu balik mah nya. Sama tah, tinggal mah. Moal lah. Mun papanggih teh waduh. Si ojak. Tuh si ojak. Jak. Mingguan untung datang Jak. Ojak. Si Wati. Naon si Wati? Si Dana di Mas Wati, Jak. Lu balik dulu ah. Bener, Jak. Tuh, bener tuh tuh. Bener urang nempo, Jak. Wah, perkara serta aing. Ayo itu. Kenapa aing mana? Kenapa eta budak? Bang nih raji ayo buru kan itu. Ayo kenapa jalan mana? Antar orang salina. Ayo jalan mana? Antar orang salina. Ayo. Ayo mana? Antar orang salin dulu mana kikieuan. Kumaha teh? Anggeuskeun mana lu?
Pokoknya burukan. Jaga meja. Tidak anak. Coyok. Inaria nyali rawai. Bae Betep. Mana nu sanesna? Masa aojak. Betep. Lan. Narian tuh ulin wayangan. Oh, toyok ningali utep wayangan. Kedapat tuh utep nyana keula ka bumi. Gak. Berat tuh Jak, bisa kabur balik manten dari mana? Tuh. Jantan kido Halus ya? Bajunya ya? Halus Jak. Tony kan kena buku aja tuh, nama buku bajunya halus tuh. Halus Jak. Kasep. Itu Dari kemana kan pakai baju aja? kasih lope. Kasep saja. Nggak tiba heula itu. Tuh. Sudah mana mah jika yang serikin ke orang teh. Tuh bisa ngangkat manten. Lakukan sidana orang ah. Iya toyok. Kemana toyok? Senayong ningali utep main wayang. Wis. Yok. Kenaon dinya? Nah, sorangan. Bae we urang kereng sorangan. Teu ulin jeung si bodak si ojak. Heuh, kamarana anu eta tah? Buturan maneh? Geus atuh ulin jeung arurang we. Heuh, mending kan jeung arurang yuk daripada sorangan baturan karunya. Yeuh, yok. Si ieu teh yeuh, budak bos cengkeh. Loba duitna, yok. Sok nanaon ku urang dibelikeun. Maneh kan beuki barang dahar. Tah sok dijajanan ku si ieu si Damo. Heeh, rek moal. Itu mangkat. Moal di baturan. Bener ye. Wow. Daripada sorangan. Heeh. Mangkat. Nih jeung arurang ulin. Moal di baturan. Wow. Ah, maksudnya. Bala, bala. Balik. Dah, naon? Naon? Ari eta saeta. Si Oyok. Si Oyok. Gening geulis meni giung. Ih, matak diajakan oge. Naon? Bae teh kurang ngeureun. Hanya baik. Bener ya. Olo meh bisa ulin bareng. Bisa ulin bareng sih. Bager sebenarnya mah. Sok. Buru olo. Kurang daguan di dieu buru sok. Beunangkeun sia. Terus sok buru. Capaleun. Capaleun maung akan siapa? Oyok. Oyok. Nah, ini mana? Hayang kenalan, Yok. Ih, Oyok mah makin ngampek teh makin geulis. Mana ngerian orang? Hayang kenalan. Dia tuh. Kenalannya. Aduh. Cek urang geus Oyok nya. Si Oyok mah manehna kalah laki, aing oge. Kemana? Kunaon balik ya. Teruskan.
Tah, kan kasep. Urang dapat teh mah baju ieu. Pantes, Jak. Geus kasepcan urang. Kasep. Teuy. Hah? Keren banget. Mana cenah si Dana? Ini mah aya opatan yang baturanna mau motor 2. Itu, mana ini? Barengan. Ya. Iya. Iya. Bae kasep dah mana mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dulu ya? Ya, udah boleh gitu. Be. Emang. Sebelah tuh. Ada. Alila tuh meren. Tuh. Kamar si Wati itu kayaknya. Taruh. Ya. Tuh tulisannya tuh. Wati mah. Ayo. Di kamarnya juga meja. Geus kasepnya. Kasepnya. Tenang nanya bukan gini tenang. Lo nanti sempat aja bisa kabur si Wati. Tahu. Sudah lama nggak mau nahan gitu. Kurang ya. Karena. Tuh. Si Wati teh ayam mama. Ojak sareng Harun. Benar itu. Terus lagi. Henteu nembe. Cina naon geuningan? Bade ka henteu aya uningan. Si Raja mah da nuju emak. Oh. Geus. Watina ya mah. Omongan Watina. Yang Wati mah angkat tadi teh. Angkat. Nya seorang pada ngaliwat. Lihat. Sareng eman sanes lah. Sarang rerencangan sakolana. Urang Citukung. Amina dana sanes. Nya tah dana. Nyata satu kalau gitu mah deh. Kunaon gitu? Wih, tenanan. Bade wih, tipain namanya. Nya teh besok. Raja? Mampet itu dong. Kabel ya. Berangkatnya binya. Assalamualaikum. Yok. Naon nih, Yok? Naon? Ini tuh lagi barudak. Ah, teu rame. Sidak nage ulin nage ka si Wati wae. Terame ulin jeung barudak atau terame gara-gara si Wati diperebutkeun ku barudak. Maneh mah cemburu Wan. Tuh. Jadi arurang teh ulina duaan. Barudak mah kasih Wati deui. Tah. Urang teh horeamna kos kieu Wan. Geus we ah. Ulin kertas gunting batu we. Ayo. Kertas gunting batu. Menang. Kertas gunting batu. Batu. Kila-kila can. Ya, sok buru di. Menang sekali jadi 2 kali. Kertas gunting batu. Tas gunting batu. Batu. Tas gunting batu.
Tas gunting batu. Wati, nuhun ya. Mohon mangga ti payun. Nuhun. Wati. Kumaha Bade naros, yos. naros naon? Tapi Wati kedah jawab jujurnya. Mohon. Wati pernah tuh emut wae ka batur. Karaos dinu hate, karaos oge dinu awak. Emang kunaon kitu Nya kedah dijawab heula. Kantos. Tapi ka awak mah duka tah. Karaosna kumaha eta? Kasiksa teu? Nya kitu Ih, nya kitu kumaha kedah dijawab atuh. Mohon. Jadi kieu Wati teh ti basa eta teh emut wae ka Wati teh. Da Wati mah moal apal. Teh sok ningalikeun wae Wati upami Wati wi sakola teh. Matakna ayeuna amang ka dieu teh kunaon teh kasiksa Wati. Kasiksa ku emutan nyalira. Komo bieu terus ngabonceng Wati. Asa rasaeun keneh. Emang Wati tega kitu ningali kasiksa siga kieu? Terus Wati teh kedah kumaha atuh Wati teh hoyong di aku ku Wati. Di aku kumaha Nya di aku jadi kabogoh atuh Wati. Wati keresa teu?